Bismillah urang sadaya nyangakeun prauli sadaya khususan kakur besar Bapak Haji Aep nyangakeun walah obat disarangan ku anak buahna Bapak Dadang nyata salaku sepuh abdi Kang Pari tarompet baheula kacapangan zaman ngadeg galupakuan nuka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyokcruk ngalur cacandran Siliwangi pupunan kapahlawanan biro bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan kiwari geus gumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar ampuh kukuh tur sabar tindak kanduk ingkar Siliwangi Ginanjara kasatria nu kawentar wasit pitutur nuluykeun asma luluhur wawane naka ukur numpes hawa nafsu takabur nyangakeun hormatan simkuring Bapak Ade Mulyono para buka di saraya Pak Haji ujung Pak Haji nyangakeun dina tembangna ieu Bu Haji aya wangsit Siliwangi Saloyong se he ah Saloyong se baheula kacapangan zaman ngadeg galupakuan nuka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyuktu galur cacandran Siliwangi pupunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan kiwari geus gumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar ampuh kukuh tur sabar tindak tanduk nate ingkar Siliwangi Ginanjara kasatria nu kawentar
Asa heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan antara senang jeung rudet, antara senang jeung rudet pajejet hati teh lirah benang kusut hese dibereskeunana iraha kuring erek senang atawa tinemu bagja eteung ayem adem ayem duh salayong salayo cis kacang buncis duh asa heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan bingung antara senang jeung rudet, antara senang jeung rudet pajejet teh berbenang kusut hese dibereskeunana aya deh iya aya Allah yo say oba salayo atas capek